Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini kita akan coba ya. Saya udah ada catatan ya. Jadi bising salah, bising ngaranna pabelit letah gitu mah. Bising oge naon itu apa namanya? Salah keterangan. Saya coba mengambil narasi yang mungkin kayaknya bagus buat kita semuanya juga. Mengenai kemarin kita sudah belajar mencoba gimana cara ikat Sunda yang estetik lah. Benar sih, benar salah saya nggak tahu, tapi estetik kayaknya bagus juga sih. Di sini keterangannya rada jauhan. Ikat Sunda merupakan bagian dari seni busana yang dipakai oleh masyarakat Sunda. Busana ikat Sunda ini merupakan busana asli yang sampai saat ini masih dipertahankan dan berkembang. Ikat Sunda adalah bagian dari seni budaya busana yang berkembang di tanah Sunda, khususnya Provinsi Jawa Barat dan Banten. Ikat Sunda biasanya dipakai sebagai aksesoris penutup kepala kaum laki-laki baik muda ataupun orang tua. Ikat Sunda memiliki ragam corak yang ada di setiap daerah. Seringkali ikat Sunda ini menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Akan tetapi ikat Sunda bukan hanya sekedar kain yang digunakan di kepala. Makna ikat jauh lebih besar dari sekedar pelindung atau menandakan status sosial. Ikat dibentuk dari kain yang berbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar. Maksudnya segi opat. Bujur sangkar teh segi opat eta dina pelajaran eta MTK, misalnya MTK taya amun arek ngukur panjang kali lebar dan bisa ditinggalin di buku MTK kelas 1 salah kelas 3 lah amun dipelajari. Atau persegi 4 yang memiliki 4 sudut. Nah, 4 sudutnya maksudnya bujur sangkar teh 4 sudut. Keempat sudut ini memiliki makna sebagai sudut kretek hate. Kretek dalam kurung perasaan atau suara hati yang timbul dengan sendirinya. Yang pertama adalah panai opatnya. Baca detik ini. Kretek hati diartikan sebagai niat, ucapan lisan, tingkah atau sikap, dan raga atau badan. Jadi saya ieu mah ngan saukur pengalaman kamari aya dina video saacana dina keteranganna Bahatma eta di masyarakat di Gunung Padang ditunya. Amun di itu mah disebutna tekad ucap lampah. Kretek hate ucap jeung lampah, raga sikap tingkah. Kemudian kain itu dilipat dua membentuk segitiga sama kaki, maksudnya segitiga sama kaki. Dengan ketiga sudut tersebut mencerminkan 3 azas Tritunggal kesetaraan dalam hidup kemasyarakatan, yakni Tritangtu. Nah, subta kana Tritangtu tanya. Tritangtu teh nyaeta resi atau sama dengan guru atau kesejahteraan, rama orang tua atau kemakmuran, ratu pamimpin atau pemerintahan. Jadi di masyarakat Sunda ieu salah sahiji naon ngaranna pendapatnya. Pendapat tina keterangan nu dina buku ieu nu saya catat. Tritangtu teh resi, rama jeung ratu. Ratu ini disebut di dia teh amun cara ayeuna mah raja. Jadi kapungkur mah samemeh datangna Walanda jenanya Portugis ataupun penjajah cenah ieu mah nya. Baheula mah disebutna teh ratu.
aya pamimpin teh lain raja. Mantap aya ratu mah cicinga di karaton, jadi karatuan teh karaton. Aya resi karasian anjingna. Aya rama di sini disimbolkeun ayeuna jadi karamat, jadi rama eta mah salah sahiji pendapat. Mung aya pendapat nu sejen mangga, lain nu sejen salah atau kumaha, tapi ngan saukur pendapat abdi anu kakarek diajar manggihan ilmu sakitu ayana. Nah ngeunaan di dieu iket teh lain saukur papakian. Nah aya dogma di dieu ayeuna anu nyebatkeun amun diiket kita, amun diiket kieu cenah teh dihubung-hubungkeun jeung dukun, jeung hal-hal nu mistis. Sabenerna lain sabenerna sih nya naon sih ngaranna, eta bagi saya gitunya suatu pengkerdilan makna. Da dukun beranak eueuh nu make kos kieu. Terus deui naon kata ngaranna, loba lah pengkerdilan anu kos kieu nu sakitu saena. Jadi sekali deui kembali deui ka makna. Di Sunda teh aya nu disebut pancaniti, niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti nusajati. Memeh urang ngadenge info rek bener rek salah, urang kudu diteliti heula eta teh info teh bener teu, eta teh nu make iket kos kieu teh bener teu dukun. Nah, sabab budayawan ge di daerah Bandung, daerah Bogor kota, terus daerah Sejabana anu abdi tos mendakan gitunya. Naon ngaranna penjelasana amun ditanya tentang iket sama sekali henteu menerangkan hal-hal mistis. Komo ayeuna keur usum jelema anu mamake kos kieu mengatasnamakan naon ngaranna, mengatasnamakan orang di suatu daerah lah maksudna. Tah si anjina naon mengaku-ngaku cara orang namanya ahli supranatural. Sabenerna mah mun rek ahli supranatural tong mamawa nu kos kieu jadina goreng. Jadi ngomong Sunda besing kumanya besing loba anu penonton pengerti. Jadi untuk siapapun itu, kalau bisa, kalau Anda ingin ya amun yangan subscriber merenya, kalau nyari subscriber kali mungkin perlu sensasi, tapi tolonglah jangan bawa-bawa identitas tertentu, apalagi ini budaya yang sangat luhur yang harus kita pertama hormati, kedua kita pertahankan, ketiga harus kita lestarikan. Karena kalau bukan kita penerusnya siapa lagi. Terus juga ya kalau misalkan kalau Anda emang benar-benar dukun, nggak usah make beginian lah, malu maksudnya, bikin malu lah intinya, apalagi sampai bawa-bawa agama gitu napa, nggak pantas lah. Mendingan udah nggak usah make apa-apa gitu napa. Kalau pengen ngaku-ngaku gitu ya, apalagi yang ngaku-ngaku kebal, yang ngaku-ngaku apa itu bisa menyembuhkan santet segala macem. Karena ada satu lah yang saya tahu ya, satu mungkin bisa dibilang ahli ya, bukan ahli sih ya, saya pribadi nyebutnya ahli supranatural di daerah tempat saya ya, maksudnya daerah tempat saya teh bukan yang sekarang, bukan, tapi di daerah ya masih sekitaran sinilah. Dia ahli, tapi dia berpenampilan biasa-biasa aja, berpenampilan metal, terus juga enggak sama sekali enggak pakai ikat kayak gini, enggak, terus juga enggak dipangsi, enggak pakai jubah. Bagi saya pribadi sih mengiyakan, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan juga, nah nanti kan ada timbul pertanyaan, coba apa itu dilihat dengan mata kepala sendiri itu apa? Nah ini kembali lagi, ada satu cendekiawan ataupun apa ya, tokoh nasional
di daerah suatu tempat yang saya tidak bisa sebutkan, aya anu bisa dicaritakeun ka batur, aya oge anu henteu bisa dicaritakeun ka batur. Artinya begini, ketika saya menyebutkan alasan, misalkan alasannya begini, nah nanti kan timbulnya masa nah nanti timbulnya tuh apa ya, percaya dan tidak percaya. Nah, untuk pernyataan yang kayak gitu sebaiknya untuk rekan-rekan, teman-teman, abang-abang, adik-adik saya jangan mengeluarkan statement yang membuat pola pikir manusia ini bertanya dan mengpenasarankeun. Tahu lah tuh mengpenasarankeun deh. Membuat seolah-olah iya memang, misalkan ya contoh lah beginilah, saya tidak bisa memperinci kalimat saya, takutnya kaca letot letah kayak tadi tuh ya. Misalkan saya gitunya, saya lagi malam melihat kunti, saya ngomong ke orang-orang, mending kalau orang-orangnya percaya, kalau enggak sama wadul sama sarwajeng jurigna. Nah, pernyataan yang kayak gitu sebaiknya mendingan jangan diceritain, karena cukup menjadi pengalaman diri kita sendiri. Adapun ceritakanlah kepada keluarga-keluarga terdekat saja. Mungkin saja pertanda, karena kan namanya petunjuk itu tidak bisa kita meminta ya, tapi ya berjalan aja seadanya. Jadi di sini mengenai iket tadi, saya karena gimana ya, bagi saya pribadi melihat fenomena di luar sana ya, saya tidak mau menyebutkan orangnya siapa, tapi banyak orang yang menggunakan iket ini dan mengatasnamakan dia kosa kata saya kurang banyak nih, loba ting di imah gitu, tara liar. Ya pokoknya mah janganlah amun rek dudukonan rek tong mau kos kieu gitu. Nah, kalau mau spiritual kayak gitu, mistis kayak gitu, apalagi sampai bisa ngeliat jin, enggak usah bawa-bawa pakai beginian, apalagi ngaku-ngaku bisa ngeliat ini itu. Jangan, nantinya membuat kegaduhan. Biasanya menurut saya ya, yang membuat kegaduhan itu tegaduh nanaon. Ya, tegaduh-gaduh nanaon pisan gitu. Nah, mungkin itu saja, nanti kita lanjut lagi. Ini sedikit tentang apa yang saya tahu dan apa yang saya tulis, dan saya pun bukan berarti paling benar atau gimana, cuma hanya mengeluarkan pendapat pribadi saya untuk kedepannya. Apalagi kan kemarin kita habis Agustusan, habis memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kalau kita memperingati terus kita sekarang bertengkar, bercerai-berai cuma gara-gara hal mistis, hal yang katanya kebal tembak, hal yang katanya susulapan. Bagi saya susulapan mah enak dah, susulapan karena di 8 gitu. Di 8. Satu kali lagi, jangan pernah mamawa iket jager naon halna mistis. Ulah mendingan ge icing di imah, amun teu mendingan ge dagang, amun teu mendingan ge sasapu buruan lah, lebih manfaat gitu. Nah, ketimbang maneh neangan subscriber terus neangan kontroversi anu can dumuk ngaluskeun suatu kebudayaan batur. Amun maneh kebudayaan sorangan mah heugay gitu. Nah, tapi bagi saya mah jigana bener atau salah nama teh nyaho, tapi jigana teu pantes gitu. Nah, sabab leluhur orang ngayakeun kos kieu teh moal mungkin jaker hal mistis. Pasti aya pengetahuan anu luar biasa, maksudnya pengetahuan anu luar biasa pikeun urang diajar. Karena aya anu disebut panca juriga, silip sampir, silip sindir, silip sampir, sandi simbol, sasmita nyusul nyata.
Nah, urang teh kudu maca segala maksud caritaan baheula eta teh kabeh aya maknana. Teu sambarang jelema nyen carita jeung di teu sambarang jelema baheula nyen naon kita ngaranna metode tapi amun can dipraktekkeun jigana asa teu asup akal. Pokona mah sakitu urang teh nyaho urang ngomong naon nu jelas urang can mandi ayeuna teh. Mata rada ngeblank otak. Can mandi urang aya nyampaikeun sakitu engke ka hareupna urang guar deui masalah iket ieu jeung deui filosofi kaharupna insyaallah aya umur aya waktu aya rezeki jeung aya kuotaan hapena jeung aya alat-alat nu memadai urang diajar sejarah dengan kacamata yang beda. Sabab amun aing nemu neangan sejarah dina YouTube pasti amun neangan sejarah teh aya metodena kieu jelema aya dua anu hiji meureun cara urang mah anu ngasup-ngasupkeun jurig anu hiji jadi naon ngaranna naon sih nu kasupan jurigna. Jadi urang teh jeung jurigkeun wae amun ngomong-ngomong masalah kos kieu ngomong sejarah. Padahal mah ya amun arek liar mah ya mangkat we ka situ-situ sejarah, tanyakeun ka masyarakat setempat, jadi tanyakeun ka juru kunci. Amun teu kuncen disebutna tah kuncen teh aya deui penyelewengan makna deui kuncen teh cenah jeung jurigan deui wae. Jadi geuleuh nu pona ngadengena kurang pantesna. Pokona sakitu amun diteruskeun meureun ieu begitu ngacapruk sakitu we nya. Terima kasih nu tos lalajo pokona mah bantuan subscribe, like, share, bisa-bisa mah itu syukur-syukur donasi aya rekening nang ke diasupkeun kana YouTube yang tetambahkeuneun ya modal nyawa. Sakitu we nya. Dadah.